Paslun ari ieu eta hiji pasal wa arkanu sholati jeung ari pirang-pirang rukun salat. Samaniyatun eta samaniyata asyaro eta aya 18. Naonana ruknan rukunna. Aniatu tegesna kahiji niat, wal qiyamu jeung kaduana ngadeg nangtung, ma'al qudrati sartana kawasa, wa takbiratul ihrami jeung katiluna maca takbiratul ihram, wa qiraatul fatihati jeung kaopatna maca Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim bari ari lapat bismillahirrahmanirrahim. Ayatun eta ayatun eta hiji ayat minha nu tetep itu ayat dina sapalihna itu Fatihah. Wa ruku'u jeung kalimana ruku', wa tu'maninatu jeung kagenepna tu'maninah. Fihi dina itu ruku', ngaran tu'maninah teh naon sareng? Sukunun ba'da harokatin, cicing anteng sabada gerak. Warobu jeung katujuhna udang cengkat, warobu jeung katujuhna cengkat udang teh udang tina ruku. Wal itidalu jeung itidal ajeg, itidal mah cengkat tuluy ajeg, ruku mah cengkatna tina ruku, itidal ajegna. Wa tu'maninatu jeung kadalapana tu'maninah fihi dina itu iktidal. Wa sujudu jeung kasalapana sujud, wa tu'maninatu jeung ka10 di nomran, wa tu'maninatu jeung ka10 tu'maninah fihi dina itu sujud. Wal julusu jeung ka11na diuk, wal julusu jeung ka11na diuk baina sajdataini halna tetap itu julus antara sujud dua, baina sajdataini halna tetap itu sujud antara itu julus antara sujud dua. Wa tu'maninatu jeung ka 12na tu'maninah fihi dina itu julus. Wal julusu jeung ka 13na diuk, al akhiru anu akhir itu julus. Wa tasyahhudu jeung ka 14na tahiyat maca tahiyat fihi dina itu julus. Wa sholatu jeung ka 15na maca sholawat ala nabi kakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu julusul akhir, fihi dina itu julusul akhir. Wa taslimatu jeung ka 16na uluk salam, wa taslimatu jeung ka 16na uluk salam. Al ula anu kahiji, al ula anu kahiji nyaeta anu kakatuhu. Wa niatul khuruji jeung ka 17na niat kaluar, wa niatul khuruji jeung ka 17 nanya etan bedana teh jeung dina sapinah mah teu aya etanya, aya stabiloan perbedaan. Jadi apa perbedaan rukun salat dina takrib jeung dina sapinah? Dina takrib mah ya ieu wa niatul khuruji minas sholati jeung ka 17na niat kaluar, wa niatul khuruji jeung ka 17na niat kaluar minas sholati tina salat. Jadi pas salam teh kudu bari niat kaluar salat. Assalamualaikum niat abdi kaluar tina ieu salat, beres salat. Wa tartibul arkani jeung ka 18na nartibkeun pirang-pirang rukun, wa tartibul arkani jeung ka 18na nartibkeun pirang-pirang rukun, alama bari netepan kana rukun
alama bari ditepan kana rukun da karena geus nyaritakeun kami kana itu mah wasunanuha aya ngaosnya wasunanuha jeung ari pirang-pirang kasunahan salat wasunanuha jeung ari pirang-pirang pasunatan salat qabla duhuli dina samemeh asup piha dina itu salat syai'ani eta aya dua perkara al adanu tegasna kahiji adan memeh salat sunat heula azan kahiji tah wali kamana rizki kamana rizki jo aya tah aya teh tingalian sadayana saeyeuna teh aya deui tingalian bisi aya di nu dikobong keneh saha atasahu kemana teh aladanu tegasna kahiji adan wal iqamatu jeung kaduana qomat nameh salat teh adan heula terus qomat wa ba'da duhuli wa jeung ari kasunahan salat wa jeung ari pasunatan salat ba'da duhuli dina sabada asup piha dina itu salat sayani eta aya dua perkara ayeuna mah kasunahan salat lamun geus asup waktu salat nu tadi mah memeh salat sunat adan jeung qomat ayeuna mah lamun geus asup salat aya dua kasunahanna at-tasyahudul awalu tegasna kahiji tahiyat awal sunat wal kunutu jeung kaduana kunut bis subhi dina salat subuh biasa dilaksanakeun ku irji nya bisubhi dina salat subuh kunut nang geus katalar wapil witri jeung dina salat witir finis pisani dina satengah anu kadua min syahri ramadana tina bulan ramadan lamun bulan ramadan teh 30 hari berarti pertengahan teh di tanggal 16 mulai tanggal 16 disunahkan kunut dina naon teh dina witir malam 16 Ramadan aing ke malam sabariji malam kalima berarti 10 hari lagi ke bakal aya kunutan witir teh pas malam ka-16 Ramadan dugikeun ka akhir Ramadan eta sunat nganggo kunut witirna wa hayatuha jeung ari pirang-pirang sunat hayatna itu salat wa hayatuha jeung ari pirang-pirang sunat hayatna itu salat khamsata asaro ari sunat hayat mah anu teu sunat di tambalan ku sujud sahwi jadi anu bieu mah tahiyat awal jeung kunut dina subuh jeung dina witir akhir setengah akhir Ramadan eta mah kaasupna sunat abad jadi sunah salat adina jero salat teh aya hiji sunat abad dua sunat hayat sunat abad mah sunat anu dianjurkeun digentosan ku sujud sawi upami kakantun upami sunat hayat mah teu dianjurkeun digentosan ku sujud sawi tah sunat hayat teh khamsata asaro eta aya 15 naonana khislatan perkarana jadi lamun teu ngalaksanakeun salat sunat hayat anu 15 ieu teu kudu teu sunat teu dianjurkeun digentosan ku sujud sahwi naon wae nu 15 teh raful yadaini tegasna kahiji ngangkatkeun dua panangan ingda takbiratul ihrami dina nalikana maca takbiratul ihram Allah tah ngucap Allahu akbar teh sunat bari ngangkatkeun panangan Allahu akbar wa ingda ruku'i jeung dina nalikana ruku bade ruku sunat Allahu akbar
Warobi jeung dina nalikana cengkat, warobi jeung dina nalikana cengkat minhu tina itu ruku bade i'tidal cengkat tina ruku ge sunat angkatkeun panangan sami Allahu liman hamidah. Wa wadul yamini jeung kaduana tadi kahijina ngangkatkeun panangan dua panangan. Jadi ngangkatkeun dua panangan teh dina sabaraha tempat? Hiji dina takbiratul ihram, dua dina bade ruku, katilu dina cengkat tina ruku. Ditamihan deui hiji deui aya dina sarana namanya eta pas cengkat tina tahiyat awal bade rakaat katilu. Salianti nu bieu mah teu disunatkeun ngangkat panangan. Wa wadul yamini jeung kaduana hiji ngangkat panangan tadi, wa wadul yamini jeung kaduana nyimpen panangan anu palih katuhu. Wa wadul yamini jeung kaduana nyimpen panangan anu palih katuhu. Ala simali dina luhureun panangan anu kenca, ala simali dina luhureun panangan anu kenca. Wa tawajuhu tah kieu berarti nyimpen panangan anu katuhu dina luhureun nu kenca. Wa tawajuhu jeung katiluna ini wajah tuh. Naon ini wajah tuh teh? Doa iftitah. Wa tawajuhu jeung katiluna doa iftitah. Sunat maca doa iftitah Allahu akbar kabiru ilaih. Wal isti'adatu jeung kaopatna maca ta'ud. Wal isti'adatu jeung kaopatna maca ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim samemeh bismillah Fatihah. Wal jaru jeung kalimana narikeun. Wal jaru jeung kalimana narikeun fi maudihi dina tempatna itu jahru. Fi maudihi dina tempatna itu jaru. Sunat ditarikeun sorana dina tempatna anu tarik nyata setiap malam maghrib, isya sareng subuh. Tarikeun bacaanana. Wal isroru jeung nomor kagenepna ngalaunkeun. Wal isroru jeung kagenepna ngalaunkeun fi maudihi dina tempatna itu isror. Fi maudihi dina tempatna itu isror. Nyata waktu berang salat lohor jeung salat asar eta mah lalaunan macana teu ulah ditarikeun. Wataminu jeung katujuna maca amin. Wataminu jeung katujuna maca amin. Waladdallin. Amin waladdallin. Wa qiraatu surati kudu bareng jeung imam maca amin teh ameh bareng ke malaikat ngaminan kana amin urang istighfaran kana dosa urang nyubadan naon mangmentakeun ijabah ka Allah. Wa qiraatu surati jeung kadalapanna maca surat maca surah ba'dal fatihati dina sabada Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an kitu nya dina keteranganana. Sok baca naon we nu gampang tina Quran bisana qul huwallahu nya qul huwallahu we gitu. Sunat. Wa takbiratu jeung kasalapana pirang-pirang takbiran. Tak nu dimaksud di dieu takbiran teh takbir intiqal. Wa takbiratu jeung kasalapan pirang-pirang takbir dalam kurung takbir intiqal. Ari takbir intiqal teh takbir pundah-pindahna gerakan rukun eta takbir intiqal. Intiqal teh berarti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bade ruku Allahu akbar sunat maca bade sujud Allahu akbar cengkat tina sujud Allahu akbar kecuali pas bade i'tidal cengkat tina ruku eta mah teu sunat takbir tapi Rabbana sami Allahu liman hamidah. Ingdal khofdi dina nalikana turun bade sujud, ingdal khofdi dina nalikana bade turun, warobi jeung dina nalikana cengkat tina sujud atau napi tina ruku. Wa qaulu sami Allahu liman hamidahu jeung ka 10 maca sami Allahu liman hamidah. Logatna sami Rabbana lakal hamdu. Logatna sami'a mugi nguping dalam kurung nampi. Sami'a mugi nguping dalam kurung nampi.
saha Allahu Gusti Allah, saha Allahu Gusti Allah liman pikeun jalma hamidah muji itu man aya ante dina ieu hamidah muji itu man hu ka Gusti Allah Robbana duh pangeran kami duh pangeran urang sadayana Robbana duh pangeran urang sadayana laka eta tetep tangtu ka Gusti laka eta tetep tangtu ka Gusti alhamdulillah ari sadayana pujian alhamdulillah ari jadi puji geningan bisi aya pertanyaan kenapa pas cengkat tina ruku karena iktidal bacaan sanes takbir Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah sejarahna kieu sejarahna apungkur pingkeun Nabi teh jeung para sahabat nuju ieu sing terang kisahna sing bisa nyaritakeun di sana Nabi sareng para sahabat teh nuju berjamaah teras Abu Bakar teh kasiangan Abu Bakar Siddiq terang sahabat Abu Bakar Siddiq khalifah nu kaidi kasiangan Nabi teh nuju ruku ari Abu Bakar mah alimun ka kantun berjamaah hoyong ngiring berjamaah jeung Nabi di masjid jeung para sahabat kaleresan Nabi jeung para sahabat nuju berjamaah teh nuju ruku nuju posisi ruku lumpat teh eta saha Abu Bakar di luar teh di bumina lumpat hayang gira-giru lebet ka masjid hayang gira-giru mudag berjamaah ngilu ruku jeung Nabi nya pas ka masjid teh mendakan Nabi nuju ruku keneh encan cengkat tina ruku kan dihitung sarokaat teh lamun mendakan ruku ceuk Abu Bakar teh alhamdulillah masih kene kesempatan bisa ngiring sarokaat jeung Nabi ngiring ruku jeung Nabi jadi Abu Bakar teh bingah pas asup masjid kondisi masih kene ruku masih kene berkesempatan mendakan satu rakaat babarengan jeung Nabi maka Abu Bakar mengucapkan pujian ka Gusti Allah alhamdulillah cenah cek Abu Bakar teh kitu masih mendakan ruku Nabi tah turun we malaikat Jibril dipe orang ku Gusti Allah ngadugikeun wahyu ka Kangjeng Nabi gentos cenah pas cengkatina ruku teh ulah ku Allahu Akbar memena mah Allahu Akbar gentos ayeuna mah ku sami Allahu liman hamidah naon hartosna sami'a muga nguping tegasna mah muga nampi calon Gusti Allah liman ka jalma hamidah anu muji itu manhu ka Allah saha jalmi anu muji ka Allah teh Abu Bakar kan tadi Abu Bakar ngomong kumaha alhamdulillah eta teh naon muji ka Gusti Allah karena apa karena Abu Bakar mendakan sarokaat sareng Kangjeng Nabi tah doakeun ku Nabi teh sok doakeun ku sadayana ku Nabi jeung ku para sahabat Abu Bakar teh anu ngucapkeun alhamdulillah maka didoakeun we dugikeun ka ayeuna diucapkeun kumaha pas cengkatina ruku teh sami Allahu liman hamidah hartosna naon semoga Allah menerima orang yang memuji kepadanya sahateh orang yang memuji kepadanya teh Abu Bakar Siddiq kartos teh kartos enak mah sejarah sami Allahu liman hamidah teh baheula mah Allahu Akbar kene tapi ayeuna jadi sami Allahu liman hamidah tak kitu sejarahna Robbana lakal hamdu we kaditun wa tasbihu jeung ka-11na maca tasbih wa tasbih jeung ka-11na maca tasbih fi ruku'i dina ruku kumaha maca tasbih dina ruku teh subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi wa sujudi jeung dina sujud kumaha maca tasbih dina sujud teh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa wadul yadaini jeung ka-12na nyimpen kana leungeun dua wa wadul yadaini jeung ka 12na nomoran nyimpen kana panangan dua alal fakhidaini dina luhureun pingping dua alal fakhidaini dina luhureun pingping dua simpen pananganna dina luhureun pingping pil julusi dina nalikana diuk teh nya pil julusi dina nalikana diuk teh keur salat teh yabsutu barina anu ngabeberkeun yabsutu barina anu ngabeberkeun si jalma al yusra kana ramo anu kenca
Nah iya beberkeun teh kieu tuh kieu tah tingali yabsu tu bari nu ngabeberkeun al yusra si jalma al yusra kana leungeun nu kenca ngan wayak bidu jeung ngeupeukeun kieu nu katu wayak bidu jeung ngeupeukeun si jalma al yumna kana leungeun anu katu nu leungeun katu mah dikeupeukeun kieu kecuali curug ulah dikeupeukeun tuh keupeukeun kieu tuh keupeukeun nu ieu mah dibeberkeun kieu anu katu mah keupeukeun kieu kados teh ilal misbahata atanapi musabahah ilal misbahata kecuali curug kecuali misbahah kecuali curug mantong dikeupeukeun painau karena saya kosna si jalma painau karena saya kosna si jalma yusiru eta bakal ngisarahan si jalma yusiru eta bakal ngisarahan si jalma bihaku itu misbahah mutasyahidan barina anu tahiyat mutasyahidan barina anu tasyahud asyhadu alla ilaha illallah tuh sabab curug pangna ulah dikeupeukeun teh da bakal dipake isarah naon isarah pas tasyahud kumaha tasyahud teh asyhadu alla ilaha illallah tah pas illallah ngacungkeunna sok sareng ieu leungeun nu kenca kieu dibeberkeun leungeun katu keupeukeun kecuali curug sok asyhadu alla ilaha illallah pas Allahna kunaon cenah curug anu diacungkeunana teu jempol padahal dina budaya Sunda anu lemes curug atawa jempol Bu Irma dupi parung ponteng teh kapalih mana kapalih di itu nah gitu lemes nah untuk tuh kalau itu kasar kieu mah nya kasar tapi itu kapalih di itu padahal lemes teh jempol dina Sunda mah ari ieu nu diisaraan kunaon pangna kudu curug sabab ari curug teh eta urat curug manteng kana urat hate jadi pas kieu teh asyhadu alla ilaha illallah urat curug teh manteng ka dieu stop kontak kana urat hate jadi ngontakkeun hate supaya henteu poho ka Gusti Allah ngontakkeun hate supaya inget ka Gusti Allah asyhadu alla ilaha illallah inget ka Allah hate teh langsung ari jempol mah komo jempol sampean eta mah nyamungna urat jempol mah kana gagaduhan pamegat gitu matak Irma lamun hoyong ningali ageng sarengkeuna tingali we jempolna salajengna wal iftirasu aya jempolna nu buntet aya nu buntet nya wal iftirasu jeung ka-13na diuk iftiros wal iftirasu jeung ka-13na diuk iftiros teh diuk ngajadikeun amparan jadi si kaki kenca dijadikeun iftiros dijadikeun parsun ari parsun teh amparan tulis jadi iftiros teh ngam diuk dina amparan dampal sampean kenca pijamiil jalasati dina sakabeh pirang-pirang diuk sakabeh diuk rek tahiyat awal terus diuk istirahat antara sujud dua kabeh diuk kudu diukna iftiros wa tawarruku jeung ka-14na diuk tawarruk ari tawarruk mah dina warokun ari warokun teh birit atosna nu jadi amparanna sanes dampal tapi langsung bujur birit langsung keuna kana taneuh jadi tawarruk wa tawarruku jeung ka-14na diuk tawarruk si bujur antel langsung kana naon kana taneuh fil jalsatil akhirati diuk tawarruk mah dina diuk anu akhir nyata dina pas tahiyat akhir wa taslimatu jeung ka-15na uluk salam assalamualaikum asaniatu anu kadua itu taslimah nah uluk salam nu kadua eta anu jadi kasunahan ari uluk salam nu kahiji mah tadi jadi rukun jadi sunah nu kadua mah paslun ari ieu teh hiji pasal wal mar'atu jeung ari awewe tu khalifu eta nyulayaan atanapi ngabedaan tu khalifu eta ngabedaan itu mar'ah
arrojula kalalaki fi khamsati asya dina 5 pirang-pirang perkara. Saya teh jaki eta lipena fi khamsati asya dina 5 pirang-pirang perkara. Parojulu maka ari lalaki yujapi eta ngarenggangkeun itu rajul mirfaqaihi kana dua sikuna rajul anjan baihi tina dua gigirna itu rajul wayukilu jeung ngangkatkeun itu rajul batnahu kana patuanganana itu rajul an pakhidaihi tina pingpingna itu rajul tina dua pingpingna itu rajul piruku dina nalikana ruku wasujudi jeung dina nalikana sujud. Lalaki mah kitu direnggangkeun sikuna tina gigirna teh Allah kieu teu kieu tapi direnggangkeun Allah ulah kieu teh ngabadut Allahu akbar terus ngangkatkeun pingping jeung beuteung teh pas sujud teh ulah rapat lalaki mah kudu carang gitu tah. Beda jeung awewe mah sabalikna kudu rapet Allahu akbar. Sujudna ge kudu rapet, beuteung ejeung pingping teh kudu rapet, ulah kitu teuing kudu rapet ulah renggang. Sabab ke bisi bahe. Jadi jangnahan tujuanana. Wayajharu jeung narikeun si rajul, wayajharu jeung narikeun itu si rajul. Kan lamun tumpah bagaimana Irma? Bahaya nanti kalau tumpah. Wayajharu jeung narikeun si rajul fi maudhi'il jahri dina tempat tarik nyaeta rakaat kahiji kadua salat maghrib salat isya rakaat kahiji kadua salat subuh. Wa idanaba jeung di mana-mana keuna wa idanaba jeung di mana-mana keuna ngeunaan hu ka itu si rajul naon sayun hiji perkara bisolati dina nalikana salat sabaha maka sunat maca tasbih itu si rajul. Lamun misalkeun nuju berjamaah si imam teh pohoeun misalkeun tah selalaki makmum lalaki maka sunat lain sunat ngabejaan kade sunat maca tasbih. Sekali deui lamun aya anu poho atanapi aya kajadian sesuatu naon maka sunat naon cenah sanes ngabejaan tapi sunat nama sunat maca tasbih. Kumaha maca tasbihna subhanallah imam teh kalah cengkat kudu nama tahiyat misalkan subhanallah harus sunat maca tasbih sanes sunat ngabejaannya sabab lamun sunat ngabejaan batal salatna. Lamun urang niat ngabejaan batal salat. Nah, jadi ulah niat ngabejaan, niat maca tasbih we. Matak hade kepikeun. Ketika aya anu poho, ketika aya naon? Nu poho, imam poho, tah urang teh sunat naon? Maca tasbih lain sunat naon? Ngabejaan. Awas lamun ngabejaan, lamun bahasana sunat ngabejaan, engke urang niatna bakal niat lamun niat ngabejaan dina hate maka batal salat. Nah, tapi dina hate kudu kumaha? Niat maca tasbih. Matak bahasana ketika imam lupa maka makmum kita sunat apa? Sunat membaca tasbih. Ameh niatna teh niat maca tasbih subhanallah. Wa auratul rajuli jeung ari oratna lalaki ma eta orat baina suratihi tetep itu ma antara bujalna itu rajul baina suratihi tetep itu ma antara bujalna itu si rajul warukbataihi jeung tuurna itu si rajul. Orat lalaki ma antara bujal jeung tuur eta. Wal mar'atu jeung ari awewe geus titik ta eta masalah lalaki ayeuna masalah aweweun perbedaanana.
Wal mar'atu jeung ari awewe tadumu eta ngumpulkeun itu si mar'ah. Tadumu eta ngumpulkeun itu si mar'ah badoha kana sawareh anggahotana itu mar'ah. Badoha kana sawareh anggahotana itu si mar'ah ila ba'din kana sawarehna deui. Ila ba'din kana sawarehna deui. Wa tahbidu nah kumpulkeun tadi lenggeus lah. Kieu Allahu akbar tuh dikumpulkeun ulah kieu tapi kieu nya istri dempet bisi hidup kieu bisi murag ya Allah iya ge keur sujud ge sami di dempet watapidu jeung ngalaunkeun itu si mar'ah watapidu jeung ngalaunkeun itu si mar'ah sautaha kana sorana itu si mar'ah sautaha kana sorana itu si mar'ah bihadrati rijali dipayuneun pirang-pirang lalaki bihadrati rijali dipayuneun pirang-pirang lalaki ala janibi anu darareungeun ajanibi anu darareungeun lain muhrim lamun ayeuna istri dipayuneun lalaki-lalaki nu muhrim maka salatna tekenging ditarikeun dilaunkeun lamun jeung awewe unggul mah misalkeun nya teu naon lamun dipayuneun istri deui mah waidanaba jeung di mana-mana ngeunaan waidanaba jeung di mana-mana ngeunaan haka itu si mar'ah naon sayun hiji perkara naon sayun hiji perkara sapertikeun pohona imam contohna fi sholati dina salat fi sholati dina nalikana salat sopakot maka ngeplokkeun leungeun si mar'ah sopakot maka ngeplokkeun leungeun si mar'ah tah kitu kumaha ngeplokkeun leungeun teh kitu lamun hilap teh si imam hilap ek ngawartosan istri teh ulah subhanallah da orat sora istri mah tapi kumaha salit we lalaun awas ulah niat ngabejaan wajami badanil hurati jeung ari sakabeh awakna awewe anu merdeka wajami badanil hurati jeung ari sakabeh awakna awewe anu merdeka auratun eta orat ila wajhaha angin raraina itu hurrah ila wajah angin raraina itu hurrah wa kaffaiha jeung dua dampal pananganana itu hurrah wa kaffaiha jeung dua dampal pananganana itu hurrah oratna istri mah sakabeh awak kecuali ieu kecuali wajah sareng naon dua dampal panangan berarti tongong teh orat eta teh tongong leungeun tah ieu nu sanes orat mah ieu sareng wajah ieu orat kade ieu orat. Nah, jadi kudu katutupan jadi nganggo mukenana dugi ka dieu salatna nya ke seksi ibadah teh saha seksi ibadah teh samayang ke pariksa salat minimal dina salat we minimal dina naon dina salat we teu bisa dina sapopoe dina naon dina salat kade mayang ke pariksaan ieu na ye naon mukenana bisi aya nu di dieu make mukenana nya. Nah, jadi kedah di dia di nagado sabab hari ieu wajah lain berarti kudu katut daor orat ieu teh berarti kudu katutupan itu karena engke pariksaan ku seksi ibadah istri nalika salat nanya mukenana di mana dina dieu lain gitu karena wal amatu jeung ari amat kecuali amat awewe beelian ngan enak geus eueuh da penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai wal amatu jeung ari amat istri beelian karojuli eta tetep sapertoskeun lalaki karojuli eta tetep sapertoskeun lalaki bisa dina salat amat mah jiga lalaki dina salat teh nyaeta oratna antara bujal sareng tuul jadi gubal gabel oge eta tatanisna teu naon gitu da lain orat paslon ari eta hiji pasal waladi jeung ari perkara ayo pangbatalan salat kedah paham naon wae nu ngabatalkeun salat teh waladi jeung ari perkara yubtilu ngabatalkeun itu aladi yubtilu ngabatalkeun itu aladi as-salata kana salat as-salata kana salat ahada asaro eta 11 ahada asaro eta 11 anyar keneh penting tadi subuh diaji bab adatnya naon dia ahada asaro wajib mabni fathah ahada asaro eta 11 naonana sayan perkarana
leres nyajinya 11 ayat 11 anu ngabatalkeun salat teh. Al kalamu tegasna kahiji ke cenah bade nyorogeun ke. Al kalamu tegasna kahiji ngomong. Al kalamu tegasna kahiji ngomong. Aya nu di majelis aya anu ngagoler aya anu ngalogat aya. Rupi-rupi jalmi. Diganjar ku ngajedog di majelis naganya. Sok sanaos tibra. Timimiti Allah, timimiti Robi Srohli dugikeun ka wallahu alam. Tangge urang yasinan we nya. Urang yasinan atawa salatan. Al kalamu tegasna kahiji ngomong. Ngomong alhamdu anu ngahaja. Alhamdu anu ngahaja. Nu kahiji bageut nyarios bari ngahaja. Eta teh batal salatna. Nggak nyarios salianti pembacaan sholat nyarios kali gatuh misalkan batal sholat nama oke nyarios kalam cek pikir gerak naon kalam cek pikir tina masalah ilmiah ge aya kuluma abtola sholata min harfin mufhimin kaki minawi koyati wa minawi ayati au harfaini wa ilam yuk hama pan dosen jurumnya ya pokoknya kumaha kalam cek fikih teh kuluma abtola sholata min harfin mufhimin kaki minawi koyati wa minawi ayati au harfaini wa ilam yuk apa beget kumaha ieu teh parodi sakur-sakur perkara ngabatalan salat tina saharap seperti ki jeung i. Ki kudu ngaraksa anjeun i kudu ngaraksa anjeun sahurup padahal mah batal salat. Da kalam eta teh cariosan. Babatukan batal salatna. Sabora huruf eta lamun dihitung babatukan keur salat. Komo 2 huruf leuwih mah gitu, komo 2 huruf leuwih mah. Irji teh nuju netepan cek Salman teh. Irji teh nuju netepan gaduheun tuangeun di payun abong irji keur salat ge dibabawa dahareunana teh cek Salman teh irji ayeuna irji nyuhunkeun tuangeun eta hoyong ngaraosan cek irji teh keur salat bismillahirrahmanirrahim niat ngabeja sabaraha huruf kop sahuruf ngomong tapi niatna naon ngabeja batal ulah niat ngabejaan kudu maca surat we niatna pokokna mah ngomong salianti bacaan anu ditangtukeun dina salat salianti aqwalun wa afalun mubtadatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim teh anu maksusatun tangtukeun dina salat batal wal amalu jeung kaduana pagawean al kasidu nu loba pagawean nu loba gerakan anu loba eta batal salatna anu minimal gerakan ngabatalkeun salat teh 3 kali gerakan. Jadi namun atel teh ulah kieu. Ieu sabaraha kali gerakan ieu? Atel ka pipi. Ieu. 1 2 3 sabaraha kali nya. Kedana kumaha? Cocok tek. Cocok sakali eta mah sakali gerakan. Wal hadasu jeung katiluna hadas. Hitut contohna nya batal salatna. Hadas maksudna hadas anu ngudukeun ngawajibkeun kana wudu wa hudusun najasati bade hadas ageung ketang bade hadas ageung nu wajibkeun kana hadus bade kana wudu wa hudusun najasati jeung kaopatna kadatangan najis wa hudusun najasati jeung kaopatna kadatangan najis sami kadatangan najis oge batal murag teh cak-cak keur salat batal basuh teh cak-cakna
wan kisabul aurati jeung kalimatna kabukana orat aska kabukana orat batal salatna. Irma di ngangomuk kena angin badag tengah ngolebetan tengah ngonaon irma kabukakeun teu nyadar keur ruku teh nah eta katel saha can digerohan cenah ceuk nempot kabuka orat kabat watagir jadi kade mukena kade watagiru niati jeung kagenepna ngarobah niat asa ke rakaat katilu asa korea menuluykeun salat teh geus we batal niatna robah teu niat salat atanapi niat jadi salat sunat jadi teu farduna wastidbarul kiblati jeung katujuh mengkeran kiblat mengkeran arah Ka'bah salatna kalah aditu kamana ka istri wil kalah kawetan lain ka kulon batal tah ieu bahaya pisan lamun ayeuna keur salat aja dieureung sajadahna diputerkeun jadi wana mah kiblat teh kudu mayun non dada teh kudu mayun ka kiblat anggota badan teh dada teh termasuk kade anu sok ngaliwat jalmi keur salat urang ngaliwat kade bisik kagiclekeun dada batur amun ngaliwat geuningan aya nu ngaliwat diclep we nah batal salatna sabab dadana teu mayun kiblat maka itu kagiclekeun si winda lumpat misalkan jadi kagiclekeun kitu batal salatna ieu teh kartos dadana teu mayun kiblat jadi salami salat dada kedah mayun kiblat jadi gitu wal aklu jeung kadalapana barang tuang wasurbu jeung katiluna kasalapana nginum wasurbu jeung kasalapana nginum sok sanajan saremeh nu asupna teh tuang saremeh da tuang saremeh oge ngadahar remeh bahasana aya remeh atanapi aya misalkan seblak nyelap dina tulang nyelap dina waos keur taraweh teh nah teu nyikat huntu da teu boga sikat aya kalah diteleg kalah kateleg keur salat teh eta tulang atanapi remeh teh maka batal salatna matak sunat kekemu ningannya meme salat teh sunat siwak nyikat gigi kan minum sarua waqoh kohatu jeung ka 10 seuring ngagak-gak waqoh kohatu jeung ka 10 seuring ngagak-gak kalau seserian tersolat waridatu jeung ka 11 murtad waridatu jeung ka 11 murtad contoh murtad ucapan misalkan geser atuh kancing misalkan ya batal paslun ari eta hiji pasal warokaatul faraidi jeung ari pirang-pirang rakaat sakabeh salat fardu warokaatul faraidi jeung ari pirang-pirang rakaat sakabeh salat fardu sab'ata asyara eta ayat 17 ada murokab sab'ata asyara eta ayat 17 naonna rakaatan rakaatna Al-Qur'an diturunkan 17 Ramadan Indonesia merdeka jumlah sholat sehari semalam rakaatnya berapa 17 rakaat KTP nyeun KTP ge kudu usia sabaraha gitu romantisan ge biasana lamun geus usia disebut sweet 17 17 teh kan 17 nih sweet 17 17 rakaat sampai sabeting teh kade hiji bisi kirang etang bisi ngirangan 2 rakaat piha
eta tetep dina itu sab'ata asyara biha eta tetep dina itu sab'ata asyara arbaun ari opat wasalasuna jeung 30 berarti sabaraha 30 opat naonna sajdatan sujudna sapoe sapeuting teh urang teh ka Allah teh sabaraha kali sujud 30 opat kali sujud dina salat unggul warbaun jeung opat watis una jeung 80 berarti sabaraha 80 opat naonna takbiratan maca takbirna maca takbir Allahu Akbar teh sapoe sapeuting urang 84 kali dina salat watis mutasyahudatin jeung salapan pirang-pirang tahiyat maca tasyahud gitu watis mutasyahudatin jeung salapan kali maca tahiyat maca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah maca syahadat teh salapan kali urang teh sapoe sapeuting teh wa asru taslimatin jeung 10 pirang-pirang awe salam 10 kali maca salam wa mi'atun jeung 100 wa salasun jeung 3 wa khamsuna jeung 50 sabaraha berarti 150 3 kali naonana tasbihatan maca tasbihna maca subhanallah nyucikeun Allah ngagungkeun Allah nyucikeun Allah subhana rabbiyal a'la jeung subhanal azim sapoe sapeuting teh urang sabaraha kali 153 kali maca subhanallah urang teh nya wa jumlatul arkani jeung ari jumlah pirang-pirang rukun wa jumlatul arkani jeung ari jumlah pirang-pirang rukun fi sholati dina salat mi'atun eta 100 wasitatun jeung genep wa isruna jeung 20 berarti sabaraha 120 genep naonana rukunna sapoe sapeuting teh urang teh ngalaksanakeun rukun salat teh tadi mah 17 rakaat rukun salatna dilaksanakeun sabaraha 120 genep rukun rincianana fi subhi eta tetep dina salat subuh fi subhi eta tetep dina salat subuh salasuna ari 30 naonana ruknan rukunna dina subuh 30 rukun wabil maghribi jeung dina kantos ngetang teh ji dina subuh aya 30 rukun wabil maghribi jeung eta tetep dina salat maghrib isnani ari 2 wa arbauna jeung 40 jadi sabaraha 42 naonana ruknan rukunna wapi rubaiyati jeung eta tetep dina salat anu bangsa opat salat nu bangsa opat teh lohor asar sareng isya arbaatun ari opat wa khamsuna jeung 50 berarti 50 opat naonana ruknan rukunna titik duh abdi teh kaleresan nuju gaduh panyawat sampean teh contoh kemusibahan tetiasa bari nangtung salatna waman jeung ari sajalma ajija eta apes itu si man waman jeung ari sajalma ajija eta apes itu si man teu kawasa teu mampu anil qiyam tina nangtung anil qiyam tina ngadeg fil fardiyati dina salat nu bangsa fardu fil fardiyati dina salat nu bangsa fardu salat maka salat itu si man salat maka salat itu si man jalisan barina nu diuk sok we bari calik bahkan nyanak kursi ge mangga nyanak naon kursi mangga mampuna bari kumaha we ge ganjaran mah sami teu beda-beda anu beda ganjaran mah lamun dina salat sunat ai dina salat fardu mah sarua we ganjaran anu sakitu rek bari nangtung rek bari diuk oge lamun dina salat sunat beda ganjaranana namun salat sunatna nangtung ganjaranana 100% lamun salat sunatna bari diuk ganjaranana 50% lamun bari nyangigir 25% terus kurangan eta mah dina salat sunat tapi dina salat fardu mah teu aya pahala anu dikurangan selama dilaksanakan eta salat bade bari nangtung ari kawasa lamun teu kawasa bari diuk bari bade kumaha wae ganjaranana sami dina fardu mah aduh diuk ge teu kawasa da di rumah sakit urang teh nya dirawat waman jeung ari sajalma waman jeung ari sajalma ajija eta apes itu man sal
Ajija eta apes itu si iman anil julusi tina diuk sholat maka sholat itu si iman sholat maka sholat itu si iman muddojian barina anu nyangigir lamun teu kawasa diuknya bari sholatna nyangigir sangigirkeun tah dina kasur teh sangigirkeun ka arah kiblat awak teh sangigirkeun jiga mayit gitu sholatna. Paslun ari ieu eta hiji pasawam. Jadi intina sholat mah naonnya kesempatan untuk meninggalkannya. Jadi sepanjang hayat masih dikandung badan maka sholat tetap wajib. Dugikeun kajal minu engap-engapan di rumah sakit kudu sholat tambah mampu naku ngicep nyaku ngicep gitu kartes teh bahkan isarah ku hate tungtung nama ku panon isarah ku panon sok laksanakeun sholat mah toleransi untuk meninggalkan dina ninggalkeun ge kudu dikodoan selama hirup selama nyawa masih aya keneh dina can meuntas dina genggerong wajib sholat mah selama hayat masih dikandung badan. Ulah ieu mah naon ngaranna lalieur saeutik ke sholat. Aduh awak we badan aris ngangkat ayeuna leungeun yang takbiratul ihram teu kuateun. Paslun ari eta hiji pasal wal matruku jeung ari kade tobatan wal matruku jeung ari anu ditinggalkeun wal matruku jeung ari nu ditinggalkeun mina salat tina salat salah satu asya'a eta ayat 3 pirang-pirang perkara fardun tegesna kahiji fardu urang teh kadang kaparduan salat sok hakantun wa sunatun jeung kaduana sunat abad kade tulis maksud sunatun dinya teh sunnatun abadun sunat abad wa sunatun jeung kaduana sunat abad. Sunat abad teh cara tadi tahiyat awal jeung qunut dina subuh atau dina witir akhir Ramadan eta sunat abad teh. Tah kadang urang sok kilap teu ngalaksanakeun nu neme sunat abad wa hayatun jeung katilu sunat hayat. Naon sunat hayat teh? Sunat anu tadi nu 15 siki cara ngangkat panangan maca tasbih dan lain-lain. Tah kumaha tah lamun ditinggalkeun anu tilu bieu fardu ditinggalkeun cara teu maca takbir teu niat atawa kumaha teu maca Fatihah pal fardu maka ari fardu dalam kurung rukun menjadi rukun salat pal fardu maka ari fardu dalam kurung rukun salat layanubu eta moal bisa digantian layanubu eta teu bisa digantian teu bisa ngagantian gitu bina maklum layanubu eta teu bisa ngagantian anhu tina itu fardu anhu tina itu fardu naon sujud sahwi sujud karena lupa naon sujud sahwi teu bisa digantian sujud sahwi lamun poho teu maca Allahu akbar teh teu batal we salat teh balikan deui lamun poho teu maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu maca Fatihah teh lamun poho teu maca Fatihah teh batal we salatna teu bisa digantian ku sujud sahwi. Kudu kumaha tu solusine bal indakarohu bal indakaro balik tak lamun ingat si jalma bal indakaro gum balik tak lamun ingat si jalma karena itu fardu wajamanu bari ari waktu bogatan parhan wajamanu bari ari waktu koribun eta anu tereh anu deket koribun eta nu deukeut kakarek assalamualaikum kacan lila encan wiridan acan naon heula deukeut keneh ingat urang teh geus assalamualaikum poho tadi teh teu maca Fatih pas rakaat ka hiji atau ka dua atau ka rakaat ka sabriji we teu maca Fatihah tadi teh tah lamun deukeut keneh tina salatna waktuna teh can wiridan can naon ata maka ngadatangkeun si jalma bihi kana itu fardu anu kaliwat teh bihi kana itu fardu wabana jeung ngadegkeun itu si jalma alaihi kana itu fardu wasajada jeung sujud si jalma lisahwi karena poho carana
ulah langsung sujud sahwi mun poho kaparduan teh poho maca Fatihah teh, tapi ngadeg deui urang misalkan maca Fatihahna nu kakantun sabar harokat misalkan sarokaat. Nah berarti pas assalamualaikum aduh poho tadi dina rokat akhir teu maca Fatihah maka gantian nangtung deui kartos teh nangtung deui maca naon maca Fatihah terus ruku biasa tuluykeun ka ditu nama ada batal da naon rakaat opat nama teu jadi dijadian deui geus awe salam nangtung sarokaat Fatihah biasa ruku itidal sujud disujudi assalamualaikum sampai meh salamna sujud sahwi we dua kali sujudan sampai meh salamna di akhirna kumaha sujud sahwi teh bacaanana sajadah wajhi lillahi khalaqahu wa sawaruhu wa saqasamahu wa basarahu biaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Tinggal we dina tengahna dina bajuri aya atawa dina kitab-kitab nu sajeun geus seueur. Lamun teu bisa eta nya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu tawen bisa. Atanapi subhana man la yanamu wala yasu. Kumaha cenah? Subhanam man la yanamu wala. Nah eta biasana nu populerna anu kamasyhurna subhanaman la yanamu wala yasu. Eta masa alit lamun ditulis teh nya cing sok subhana man la yanamu wala yasu. Subhanaman maha suci dat layanamu tara kulem itu dat wala yasu jeung tara hilap itu dat saate ada tara kulem dat tara hilap Gusti Allah. Dalilna dina Al-Qur'an dina ayat kursinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah mah teu kageunaan ku ngantuk dan teu kageunaan ku kulem. Jadi bacana kumaha subhanaman la yanamu wala yashu. Eta bacaan sujud sahwi. Wa sunatu jeung ari sunat abad wa sunatu jeung ari sunat abad la yaudu eta teu meunang balik deui. Awas la yaudu eta teu meunang balik deui si jalma ilaiha kana itu sunat bada talabusi dina sabadana tumandang bil pardi kana kaparduan. Lamun ayeuna poho teu ngalaksanakeun sunat abad cara poho teu tahiyat awal urang teh geus nangtung ngalaksanakeun fardu nyaeta nangtung dina rakaat katilu geus maca Fatihah geus bismillahirrahmanirrahim tadi teh abi teh teu tahiyat awal ulah balik deui kana tahiyat awal kartos teh da sunat ieu eta mah lain fardu kartosnya ulah balik deui kana awal. Tapi kudu kumaha tuh lakinahu tetapi nasayakosna si jalma yasjudu eta sujud si jalma jalmana mah bade raigian bade habibi yasjudu eta sujud si jalma lisahwi karena lupa karena poho anha tina itu sunat sujud sahwi wengke poho tahiyat jeung poho kunut mah kumaha bacanana tadi teh subhanaman la yanamu wal hayatu jeung ari sunat hayat la yaudu eta henteu kudu balik teu meunang balik si jalma la yaudu eta teu meunang balik si jalma ilaiha kana itu hayat ba'da tarki'a dina sabada ninggalkeun itu hayat wala yasjudu jeung teu kudu sujud si jalma si jalma lisahwi karena poho lisahwi karena lupa anha tina itu hayat. Nah ari sunat hayat mah cara teu maca subhanallah keur ruku ke sujud cara henteu maca Allahu akbar takbir intiqal lain Allahu akbar takbiratul ihram cara teu maca surat eta mah teu kudu digantian ku sujud sahwi. Waidasaka jeung di mana-mana mangmang si jalma ragu si jalma piada dima dina bilangan perkara tak kitu kudu nama tadi teh lain hasyasan tutupan panto nu cerdas mah piada dima dina bilangan perkara
atana pirokaat ada di Madinah bilangan rakaat ata ngalakonan si jalma ata ngalakonan si jalma bihi kana itu emak mina rakaati tina pirang-pirang rakaat atawa min litabyin ba'id babayin tadi bilang kina bimin waqt tadi libadil azmina nah alpiana mina rakaati nyatana pirang-pirang rakaat mina rakaati nyatana pirang-pirang rakaat bana maka ngadegkeun atawa nyokot bana maka ngadegkeun si jalma dalam kurung nyokot si jalma alal yakini kana nu yakinne alal yakini kana nu yakin naon sababna dina kaidah fikih geuningan al yakin layu jalu kayakinan mah moal bisa kahilangkeun ku karagu-raguan jadi lamun urang poho ieu teh urang teh geus 4 rakaat atawa kakarek 3 nya tah mana nu yakin wahwa jeung ari itu yakin maka ambil nu yakin mana nu yakin teh nu kudu diambil teh wahwa jeung ari itu yakin alaqul eta anu pangsa eutikna maka ambil nu pangsa eutikna dapin hilap abi teh tos 4 rakaat lohor teh atawa kakarek 3 maka ambil anu yakin dakma la yuribuka dakma yuribuka ilama la yuribuka cek nabi gitu dakma yuribuka ilama la yuribuka tinggalkeun anu ngaragukeun cokot anu teu ngaragukeun cek kaidah fikih al yakin la yujalu bisyaki keyakinan mau bisa ngaleungitkeun karagu-raguan ambil nu yakin mana nu yakin teh al aqol anu paling saeutik bilanganana berarti tadi si ieu teh saha dapin teh ieu teh 4 rakaat atawa 3 rakaat keneh berarti nu dicokot nu mana nu pangsaeutikna 3 rakaat berarti kakarek 3 rakaat nu yakinna maka lakonan deui nangtung deui sarakaat deui engke nah kahade hilap puasa jada jeung sujud si jalma puasa jada jeung sujud si jalma lisahwi karna poho ari sujud sahwi teh hukumna teh wajib teu wa sujudu sahwi jeung ari sujud sahwi teh sunatun eta hukumna sunat teu wajib diganjar lamun dilakonan moal disiksa lamun teu dilakonan wa mahaluhu iraha sujud sahwi teh wa mahaluhu jeung ari tempatna itu sujud sahwi qabla salami eta dina samemeh salam sujud sahwi teh samemeh uluk salam aduh paslun ari ieu teh hiji pasal wa hum satu auqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu wa hum satu auqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu la yusolli teu meunang salat si jalma la yusolli teu meunang salat si jalma biha dina itu auqat ila solatan angin kana salat lahanu eta tetep pikeun itu salat sababun ari sabab maksudna sabab anu mutaqaddim sareng muqarin sababun ari sabab anu mutaqaddim tulis sabab anu ti heula sareng sabab anu muqarin sabab anu ngabarengan deui nya dilengkapi logatna jeung muradna jeung pamaksadanana wa hum satu auqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu la yusolli eta henteu meunang salat si jalma dalam kurung makruh tahrim cekal muktamad dalam kurung teu meunang salat teh lain haram tapi makruh ngan makruhna tahrim makruh tahrim teh makruh anu mendekati kana haram anu lamun dilaksanakeun bakal meunang dosa makruh teh aya 2 hiji aya makruh tanjih aya makruh tahrim mun skemakeun begitu makruh aya 2 hiji makruh tanzih 2 aya makruh tahrim makruh tanjih mah henteu dosa lamun dilakonan ari makruh tahrim mah dosa lamun dilakonan da mendekati kana haram ta ieu teh 5 waktu ieu teh makruh tahrim alias bakal menang dosa lamun dilaksanakeun salat dina 5 waktu ieu teh ngan salat nu mana
anu makruh tahrim dilaksanakeunana nyaeta salat anu ngagaduhan sabab muakhor sareng anu teu ngagaduhan sabab. Jadi dua salat anu ngagaduhan sabab muakhor, sabab anu pandeuri. Cara salat sunat istihoroh pandeuri sababna teh, atawa salat sunat safar pandeuri, atawa salat sunat naon deui istisqonya istisqo mati heula. Ujung salat sunat anu teu ngagaduhan sabab. Naon salat sunat teu ngagaduhan sabab teh? Salat sunat mutlak. Salat sunat naon? Mutlak. Eta nu diharamkeun teh eta. Da ari salat anu ngagaduhan sabab mutaqaddim, sabab diheula jeung sabab muqarrin, sabab anu ngabarengan mah teu diharamkeun di dieu ge diistisna illa salatan, kecuali salat lahanu eta tetepikeun itu salat naon sababun ari sabab, maksudna sabab mutaqaddim jeung sabab muqarrin, sabab di dinya teh. Contoh sabab mutaqaddim teh sabab anu ti heula sababiyahna kakarek salat, cara salat qada, salat naon? Salat nu ketinggalan. Kan sababna ti heula ketinggalan, laksanakeun salat. Atanapi sabab muqarrin, cara salat samagaa, salat gerhana bebarengan, salatna teh pas aya waktu naon gerhana ta eta mah teu nanaon dina 5 waktu ieu wa meunang dosa teu dihukuman makruh tahrim. Mana wae atuh 5 waktu anu dimakruh tahrimkeun teh ba'da salati subuh, tegasna kahiji dina sabada salat subuh. Sabada salat subuh kade teu kenging ngalaksanakeun salat anu teu ngagaduhan sabab, tegasna salat mutlak atanapi ngagaduhan sabab muakhor. Cara salat istihoroh teu meunang tah sabada subuh. Hatta tatlu'a dugi ka yen mata teu aya salat sunat ba'da subuh, aya ge salat sunat fajar nyaeta qabla subuh. Hatta tatlu'a sehingga yen bijil, hatta tatlu'a fajar sehingga yen bijil itu kopiah. Hatta tatlu'a sehingga yen bijil naon asyamsu panon poe, naon asyamsu panon poe. Dugi ka bijil panon poe suruh teh nya kisaran jam 6. Dugi ka jam 6 dah tiba da subuh tekenging salat. Wa ing datulu iha ai kumaha atuh abi can salat subuh, salat can salat subuh mah da ai salat subuh mah sababna sabab mutaqaddim, sabab mutaqaddim sabab diheula salat gitu. Teu aya istilah waktu makruh yang qada mah. Hatta tatakamala wa indanya dua, wa inda tuluiha jeung kadua dina nalikana bijilna itu syamsu. Lain jarco kade batuk engkena wa inda tuluiha jeung kadua dina nalika bijilna itu syamsu panon poe hatta tatakamala sehingga yen sampurna. Nah hatta tatakamala sehingga yen sampurna itu samsu. Watar tapi'ah jeung naik itu samsu, ya naik itu samsu qadra rumhin dina ukuran satumbak, qadra rumhin dina ukuran satumbak nyaeta waktu duha setengah tujuhan. Nah, jadi tiba da subuh nepikeun ka setengah tujuh bijil matahari jam 6 naik satumbaknya setengah tujuhannya. Nah, dugi ka setengah tujuh tiba da subuh eta teu beunang ngalaksanakeun salat sunat nu teu ngagaduhan sabab atanapi nu ngagaduhan sabab muakhor teu meunang. Wa idastawat, nah ini nomor kasabaraha katilu. Wa idastawat jeung di mana-mana manceran. Wa idastawat jeung di mana-mana manceran itu syamsu. Hatta tajula dugi kayen lingsir itu samsu. Nah nyata jam pas pisan matahari keraya di tengah-tengah urang, tengah-tengah bumi. Nah eta waktu manceran haram salat engke bisi disangka nyembah matahari. Sanggeus lah lamun geus lingsir diclek we saeutik waktu lohor teh. Nah eta mah teu naon. Wa ba'da salatil asri jeung kaopat dina dinomeran wa ba'da salatil asri jeung kaopat dina sabada salat asar.
temenang di hatta tagruba sehingga yen surup teh terbenam atanapi disebut teh sunset naon asam matahari. Sabada asar ayeuna ye sabada asar ayeuna teh lin nepikeun ka hangke magrib teu meunang salat sunat mutlak atanapi anu ngagaduhan sababu akhir. Ari salat qada mah can salat asar salat da sababun taqdim hatta yatakamala wa indal gurubi jeung kalimana dina nalikana surup wa indal gurubi jeung kalimana dina nalikana surup panon poe hatta yatakamala sehingga yen sampurna naon gurubuha surupna itu syamsu pas nalika surup panon poe eta teu meunang teh disampurna surupna nyaeta lebet waktu maghrib baru boleh. Sambil dibagikeun kantun salat berjamaah paslun ari eta hiji pasal wa salatu jamaati jeung ari salat berjamaah sunnatun eta ieu kumbikeun irji sunatun eta hukumna sunnah muakkadatun anu dikeukeuhkeun itu sunat berjamaah teh hukumna sunat muakkad. Ari sunat muakkad teh mendekati kana wajib. Cara tadi makruh tahrim mendekati kana haram. Walal mamumi jeung eta tetep wajib kasih makmum, walal mamumi jeung eta tetep wajib kasih makmum. Ayan wiya arieun nganiatan itu si makmum al itimama kana jadi makmum al itimama kana ngamakmum gitu. Al itimama kana ngamakmum. Si makmum lamun hayang sah salat berjamaahna maka kudu niat adaan makmuman lillahi taala. Lamun berjamaah teh kade bisi poho maneh hidup bisi hilap kumaha kedah makmuman lillahi taala niat ngamakmum. Dunal imami bari nante si imam mah teu kudu niat jadi imam ngan sunat hungkul niat jadi imam nah sah wae berjamaahna ngan moal meunang padilah berjamaah hungkul. Beda jeung dina salat Jumat wajib tah si imam salat Jumat nah niat jadi imam nah. Wae jujur jeung meunang naon aya tamma yen ngamakmum naon aya tamma yen ngamakmum saha al-hurru lalaki nu merdeka bil abdi ka hamba sahaya meunang lalaki nu merdeka ngamakmum ka abid. Wa baligu jeung meunang ngamakmum saha baligu jalmi anu geus baleg lalaki mah geus 15 tahun katongo bil murohiki ka lalaki anu murohek. Naon ari murohek teh anu hideng anu mendekati baleg murohek teh can baleg acan leutik keneh sobi keneh budak keneh ngan mumayyiz ngan geus hideng eta murohek. Walayasiu jeung teu sah naon qudwatu rajulin ngamakmumna lalaki naon qudwatu rajulin ngamakmumna lalaki bimraatin ka istri teu sah lalaki ngamakmum ka istri. Sok sanajan ayeuna tomboy awewena teu meunang. Wa qoriin jeung teu sah ngamakmumna si qori teh jalmi nu sae ngaluskeun Fatihah. Wa qoriin jeung teu sah ngamakmumna jalmi anu sae maca Fatihah bi umiyin ka jalmi anu bodoh maca Fatihah anu can bisa maca Fatihah. Wa yumaudin jeung ari nu mana wae tina tempat salat anu salat si jalma fil masjidi di masjid bisolatil imami sarta salatna imam fihi dina itu maudi wa huwa bari ari itu si jalma teh alimun eta anu uninga bisolatihi kana salatna itu si imam ajaa maka nyukupkeun ajaa eta gitu ajaa eta nyukupkeun itu ayu maudi hukana itu huka itu si jalma rek di mana wae tempatna nu penting katingali si imam rek di luar rek di mana wae misalkan si imam teh di Paimaran
si makmumna dilawang pantau di pangtukangna ari katingali keneh gerak-gerik imam sah salatna cukup ngamakmumna malam ieu syaratna malam yatakodam salagina henteu miheulaan malam yatakodam salagina teu miheulaan itu si jalma alaihi kaitu si imam asal keunungna ulah miheulaan si imam bae ai curugna mah nisbat ka makmum anu sukuna jebrag contoh sahal iyo di dia sholat terakhir yo imamna misalkan pajak sakil sampai anak misalkan nah imamna pajak tapi ari keunungna sahal ditukangeun sepanjang tukangeun keunungna pajak masa kene sok sanajan curug sahalna miheulaan kana curug pajak mayunan da jebrag teh harusnya baik tetap sah asal ieu keunung ulah miheulaan tah lamun kieu tah lamun atawa bareng atawa kieu ieu imam ieu makmum miheulaan keunungna kana keunung imam tah eta teu meunang batal wa in sholat jeung lamun sholat si jalma fil masjid di jero masjid dalam kurung imamnya wa in sholat jeung lamun sholat si imam si jalma teh si imam fil masjid di jero masjid wa mamum bari ari si makmum wa mamum bari ari si makmum qori jal masjid eta di luareun masjid qoriban barina anu deukeut qoriban bari anu deukeut imam di masjid makmum di luar masjid di madrasah di teras di dieu atau di mana di lapang di mana tapi deukeut keneh 300 meteran wa bari ari itu si makmum minhu itu si imam wa bari ari itu si makmum alimun eta anu uninga bi sholatihi kana salatna si imam tapi si makmum meskipun di luar masjid tapi uninga kana gerak-gerik si imam sok sanajan uninga teh ka makmum deui anu ngamakmum ka si imam disebut mubalik anu ngadugikeun gerakan jeung sora bisolatihi karena sholat nasi imam walaha ila jeung teu aya halang eta maujud walaha ila jeung teu aya halang eta maujud pantona teu dikunci teu aya halang tembok teu aya halang sungai naon itu teh sungai naon walungan hunaka di itu si makmum jeung si imam hunaka di itu tempat si makmum jeung si imam jajak maka menang itu sholat tos menang kene sholat di luar asal katingali gerak-gerik imamna jeung ulah kahalangan wallahu a'lam bishawab sok dibaca heula logatna wallahu a'lam bishawab sok dibaca heula logatna